Naon maksud dari nyerepet-nyerepet si Panglima kat katikus lu kana keusik. Bener teh Panglima? Bener. Cih, urang mah teu nyerepet urang mah. Tadi mah urang teh papanggil jeung si Panglima teh nanya. Tah, saksina ge aya. Nya. Oh, siamitna kehead Panglima. Ah bohong kita ngomonan tadi mah teu ngomong kitu, malah mau urang rek diserepet. Tah dengekeun. Ayeuna kumaha urusanana? Cih, naon nu dirasa sia kehen memutarkan balikan fakta. Oh, bos, mama bener euy. Tuh dulu si Marabik. Aing mah teh hayang nyaho, pokona mah minta ganti rugi jang bubaran si Panglima. Tah dangukeun ujang-ujang. Yuk, pas teuing. Yuk kumaha anak budak. Nyaho ku bos lah aing dipitnah wae si Panglima syirit teh. Aing mah teu nyerepet si Panglima mah. Oh, percaya ka si Panglima tuh Marabik. Aing mah teh nyaho naon. Sok buru bisa di RT-keun ku aing. Nya, Nona. Tenang. Dikasih sama saya, Nona. Bere bos. Yeuh, Nona. Naon 100? Wah mah 100 mah. Sok 100 deui. Aing ieu mah. Yuk. Tah, kalau yang ginian mah cukup. Sok liwat mah. Teu meunang sakali